Tikno dia tempo. Nu ieu Ci. So. Dua di naon. Si Jamet Dewa anjing. Assalamualaikum, halo barudak, penak di jarang kami di channel Baba nyata barudak Banyuang. Konten anu ayeuna nyata tentang reaction meme Indonesia anu lucu jeung receh, nyata aya gambar atau video. Tapi tong hilapnya saeca nonton, subscribe heula, like terus bagikeun. Ngame kami jadi semangat nyin kontenna. Selamat menonton pokoknya malah yuk kawitan baik. Ayolah orang mimitian baik ayeuna video yang pertama. Yang diajab ya, ayo seru-seruan di kampung mah menaruh udangnya segala. Kebayang teh ya lamun. Kebayang ya lamun udang kumaha. Nyar-nyar piomong nih unggul. Mau teka rieu di sana kita rieu. Teh mun udang kabeh kumaha nya? Ah, teuing. Kalau tadi anak pas ngagorowok kan yang goblok jangan digadeng. Duraka ieu. Duraka pisan jelema maot digandengan aduh. Si lanjut nu kadua nah. Oh ieu mah yang meme euy. Gambar meme. Naon cenah? Cara supaya anak lockdown di rumah. Dibuatakan ini gambar teguh. Halus lu tengahna tadi. Halus kunaon disebit kocok-kocok bucat. Mending tadi disebit tengahna. Ieu mah si bapana sekolah aja mare teguh anjing di kibukna sarua. Apa nu jeung Mario Jawa? Ah, iya aki-aki. Aki-aki Sugiono bener. Ya incuna sigana. Ya budana lebih kaceri kuatir kieu tinggal. Bada kieu bentak tong bedegong kalau teh cicing-cicing jadi kieu dihukumna. Supaya anak lockdown di rumah cenah. Ya kersum corona ngador wae jadi di kitu. Jadi keluar teh bungeun eraeun di teh. Nepi ka ceurik kieu. Heran kieu. Aduh. Lanjut ya. Lanjut. Tah, ieu Lur. Aduh. Iya model ya dicukur model anyar yuk. Aya bedog euy ganas geus asa. Bedog. Diulah teh Lur ieu mah tah ieu ganas ngora Lur. Ganas ngora teh Hasyum. Euy dia buk di kieu mah naon ya euy. Kersum corona aneh-aneh wae. Meter hina tinu corona cenah anjing hieun nu pabukna ge. Aduh, anjir. Iya, kabar Ngenyot es rot deh yuk. Naon euy ngenyot naon yuk euy. Limun. Ah, lu eta mah limunnya mah. Ngopi iya anjir. Naon euy. Efek iya. Naon eta teh mah? Nyekel plastik ieu. anjing sih mah kada ieu keur ngalem lah sebenarnya mah. Buk si gananas anjing. Mah teh ngaja SpongeBob anjing di kieu. Oh iya, iya masuk bob deh. Pindah nih sih. Kapan puasa kieu mah si gana nepos ieu anjing siga buah asli si gana geunah. Bulan puasa kieu marawa bedog di gana melong Orang sieun yang murah. Dan haus. Aya wae. Uyah eta mah Lur. Ini juga ngagayam uyah ya. Ngagayam uyah di gana. Kayak orang kenurutan samangka digerat-gerat. Lanjut ya euy. Lanjut. Ingat TikTok ya. Kira-kira saat kena video selanjutnya tong hilapnya subscribe, share dan like biar semangat. Ih mana daek buk dikieukeun. Ini ngemen naon isi bukna piramid lain. Anak buah ieu anjing gebang ganteng hari kabar anjing narojos buk teh. Kuda Thailand Lur. Pakai headset Lur. Jika make lem kayu aja euy. Oh anjing pas aja ceng gitu anjing. Sabulaeun teh kerasna teh. Oh ke garang anjing joget siga orek kadut. Koplay keur tapi keur viral euy nu kieu teh. Teh kurang euy kudu gegelon kitu mah viral asa teu kudunya. Aing. Era Lur buka PA ge mah. Heeh, Ustaz Cabul kan teh. Lanjut tuh Baru cok teh. Lanjut.
Nah iya itu udah orang Indonesia mah kieu kreatif karena ngudangkeun saur ge aya we aneh-aneh wae lah enak kudu digotong oh keur ieu non kira nu ieu teh non peti teh mau peti mati teh nya ieu mah ngudangkeun saur anjing memanggil nyawa anjing mau peti dibohongan di garawan teh mah anjing wakil itu jeung diacang nyawa utang kenteng tuh labu cek aing ge utang ge tapi harus kreatif ya barudak euy dah kur di Indonesia unggul negara blog ge mah awan negara lain mah tapi lumayan lah karena ngahibur banyak musim corona kieu lanjut euy tah ieu video oh ieu mah challenge ieu 16 teh teh arti anu dicajos gitu loh jadi berubah GoPro ge ya apa jogetnya sama dia joget merak joget merak aduh anjir ini cuk jadi hayang nurutan euy gana resep coba mana gituan hareup kayak si dadang ieu nulis mah kumaha gitu mana ya ini orang turutan kalong lo anaconda ini Tikno dia tempo. nu ieu cik so Dua diri naon. si jamet dewa anjing Lalu jogetnya tiga mau naikin. Kembali lama patlon. jika tinu ka ngegeblay lain luwes kieu nya eta jiga ulam anjir anjing ieu bener semoga pasukan si Kupro euy Kap berartinya enak guys. lebih parah virus corona ieu mah anjing Kalau ini segala tapi halus kreatif. lanjut Karena hibur mah. moga euy Nur kasep juga naluri yang jadina. tah ieu napi kamari karek kabar kieu Lu kata bulat ada begitu bola hoki ya tinggali keluar tinu ieu ti penjara kieu tadi bere dahar anjing masih sedih kieu musikna teh tuur nah we hungkul ya mah sih kira tinggal bisa kan. balik nya lain begitu sih banget rek buceng anjing gitu lucu coba lagi gitu aduh anjir Anis Ya ke bangkong. ini kesurupan diri Kupro ya mah anjing beda ya anjing ke kafe ya euy anjing ku kalotan di baledog gitu cengit Wah, itu anjing sagala kabeh ieu parabot dibijil-bijilkeun aneh-aneh. Lalu keusum euy nu kieu euy si Kamu kudu ditulisan di kapura teh Kupro dilarang masuk anjing bahaya pisan pengaruhna gede pisan si Kupro ya nah iya kesurupan anjing kalau nyinden anjing deh lu nih teh. kieu anjing batu ieu lilating jomblo jadi kieu anjing stres jadi berubah Hei, betan rudang maka dona di PPN deh mun aya ya lu sarana malur Bapak-bapak, ibu-ibu gerak bugar. hei. halus kreatif ya mah euy tapi lain orang jadi heran bajuna kudu kieu anjing make samping balik mangkal sih nama aya masjid dengan hudanggeun teh pamang cenah sakantenan balik mangkal sih teh juga lempar kieu yang dibungkus si belang udah gitu mematikan si lanjut ya lanjut iya sih saa gimana orang teh ya gitu lain Astagfirullah. anjing bukan kalau juga alien kieu Contoh orang. ini concorang yang di kebon gitu itu Nah, panon lu. untung teh bijil Nolol. Nolol. si ganteng teh aduh kieu pede bisa si ganteng kalem teh iya euy Nah, segini komplit. buk di moek tarang lega anjing panonolol pisakeun nya lanjut ya lur Lanjut. terakhir ya lur euy ali orang ke sahur deui sahur deui
Si mayat dari imanya atau marawapati gara yang dipanggil. Dia mah dia namanya anu. Dari mah. Nah, permainan gini. Aing berat-beratnya rek joget mah dihana we nya. Kudu ngangkat Tabus ya? bangku. Iya. Santuinya Dia malah. mah lain kau dakin sahur belum. Naon atuh? Nah, debu sih ya mah. Kalau naik kontes ya man. Nah itu gambar ya gambar. Siklon yang ada mau aneh lah. Cik, kieu naon ieu? Nah, oh iya mau obat kerisuk berang. Anjing aing wis magrib. Wis magrib. Misalnya wis magrib. Meredakan dan meringankan gejala semaput, lapar, haus, dahaga loyo. Jika orang mau isuk kemes semangatnya, ayo wis magrib ini kacau. Kuat puasa isukan. Aduh. Sakit wae nya konten anu ayeuna mudah-mudahan terhibur, lamun terhibur wayahna we da aku mah apa terus cuma manusia biasa. Jangan lupa ya subscribe, like and share. Semoga kita makin rajin membuat konten ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.